lantaran geus dibere modal nah zikir kieu napasna kieu selalu ingat ka Gusti Allah kuari mah ingat bae ka Gusti Allah geus bae terus zikir bae geus sadar diri beda jadi geus bisa ngabedakeun warid anu kadua ge antara zahir jeung antara batin artina ke diberenya ieu mah awak sina teh roh urang jeung awak urang beda roh mah roh kadaharana lain zahir mah zahir kadaharana lain atur ku sia urusan roh nu mantak tah napasna asupkeun napas zikirna eta teh kan keur nyaritakeun masalah roh kuari roh teh geus terisi dicoba dina salat roh teh ngarasa nikmat rindu nyebut Allah teh rindu nyebut Al-Qur'an teh rindu nyebut bangsa-bangsa peribadahan teh rindu aya rindu roh teh hayang bae lapar sakumaha urang hayang nginum dahaga urang teh lapar sakumaha urang hayang dahar aya tak eta teh dahaga sarua roh ge jadi aya satu kenikmatan zikir teh ngeunaheun roh teh mulai kuari tina goplah sok poho ka Allah kuari dan waridul yaqzah payatan bau eling huda min naumil goplah ila hali zikir daim kuari terus-terusan zikir lantaran aya ngeunah atuh mun teu ngeunah mah moal bisa dipaksakeun kos kitu teh moal bisa rumusan mah moal bisa jadi ngeunaheun biasa merenung muraqabah nginget-nginget Gusti Allah teh naon karesep urang zikir ngeunaheun jasa zikir ka Gusti Allah teh zikirna geus deuk mana la ilaha illallah ngeunaheun deuk la haula pokoknya inget ka Allah lah indek la haula wala quwata illa billahi indek la ilaha indek istighfar penting zikir ka Gusti Allah terus we dieusian jadi per detik per menit engke aya tapoho astagfirullahaladzim paho aing ka Allah rindueun zikir teh roh teh rindueun tak kana zikir teh hese ngaleungitkeun rindu ngeunaheun amis hese tah lamun geus amis kitu nu batak lamun keur sare ge keur sare teh urang gegeuraan kacaina ge gegeuraan lantaran ngeunaheun jasa tah ngeunaheun teh salat kesadar salah tasya ditegor tah aya panegor seakan-akan urang teh okos keur ditegor ku Gusti Allah salah atuh sia ja ibadah mah ka aing atuh aing di WC aing aya di salat aya pokona sia inget ka aing atuh eta teh da wuduna ge ditak ku aing tenang we ulah buru-buru mantak nya nama endek berjamaah ge tilok kegeran lalauna eta katinggalan